ulah Kanjeng Nabi heulanan cerita Ki Hairun beki Hairun kula anak abah kula Abah Haji Damyati Abah Haji Wanari putra bapana Romli putra Ki Hairun hajat begitu hajat teter ceritana tamu loba sedengkeun daging kurang nah teh Ki Hairun mah langsung ka tukangeun imah aya tangkal cau dituar kunyana dicacak dibawa terus ke dapur gegeran semur cepet aturan dapur kayak kaget ulah loba omong semur langsung disemur ya sampai tutupan ngan ke numawana kula Ki Hairun geus beres asak langsung dibawa jadi daging Masya Allah Karim eta bodogol cau gitu jadi daging Haji Pendi mah